Nah, jadi itu sabab kerpeting tersempet nyian video nah. Aina langsung wae geus sampai ka Ciwene Geulisna heuh. Nah, geus asing deui lur. Jeung saya Allah aya kuncen deui. Kuncena. Orang geus nyampe ke tengah nanya. Jadi orang hayang nyobaan ke puncakna. Kira-kira alus tuh pemandanganna. Nu hayang apa tuturkeun terus. Sia. Nah, orang geus karena nyampe ke puncaknya lur. Jadi kadang dige kurang nyampe, tapi dia dituliskan kurang ulah kompral ke HD kudu dijaga. Oke, ayeuna orang geus nyampe puncakna nya. Nah, oke lur. Jadi ayeuna kurang dek beberes deui, beberes ka tenda. Ku sabab tadi di puncak luhur itu geus ayeuna teh tuluy nama dekat di Gili River Tubing. Tapi tuturkeun terus ieu kumaha. Bye bye.